Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampurasunun. Alo mang sadayana di mana we ayana, di mana we linggihna anu satia satu manco di Garuda dina lalaga bade nengetan acara hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda anu mana dongeng Sunda bade dipedar kumang dina carios Randa Bengsrat. Randa Bengsrat bade neraskeun carios anu katunda dina dinten kamari kiwari bade majeng ka bagian anu ka opatna gitu tah pamirsa. Dinten kamari ka diluna ayeuna bade nyambung kanu bagian ka opatna. Pamirsa sadayana mang selaku admin di channel toleh sejanjunkeun hapunten ka pamirsa sadayana boh bilih kirang sapagodos sareng mang tina tayangan ieu dongeng Sunda atau hiburan Kasundaan ieu atau nepi konten anu kumang dipidangkeun kanggo pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we aya di mana we lingina. Harapan mang mudah-mudahan ieu pidangan mang tiasa janten menghibur kalbu pangmebrah kana manah pamirsa sareng alo-alo sadayana di mana we aya di mana we lingina. Mangatuh sapados teu kolong kana waktos urang kawitan wae gelaran hiburan Kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Sok beraka perayun geura ranco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Randa Bengsrat. Ayeuna nincak bagian ka-14. Sakumaha nu kauninga harita basura nuju nyawalakeun perkara nikahkeun putrana ka nyaeta ka Nyi Saritea. Mudah-mudahan acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna nyaeta Randa Bengsrat karya Ki Deuksa dina bagian ka-14. Para mitra anu mulia, harita atuh para wargi sadaya, Abah Sura tuluy nyarita. Kieu emang ngawinkeun barudak teh ulah dilila-lila. Urang jalankeun buru-buru sabab diengkengke ge sarua bae. Moal aya untungna. Kahiji barudak geus batali janji, atuh kaduanya kolotna geus atuju. Katiluna waktu teh alus ieu teh ari urusan waragat makanya kumaha Abah ditanggesna. Malah ayeuna ge geus aya gi tapi kade ulah salah tampa. Ieu malah ngahinakeun ka mamang tapi ngebrehkeun ka bungah ti kulawarga Abah sakitu mang. Ceuk Basura dari anaker. Oh janten kitu nya nuhun ari kanggo abdi mah bah nanging iraha kinten-kinten Abah. Hate Mang Ading rada honcewang lantaran geus kanyahoan yen anakna teu pati puruneun. Minggu hareup pulang jalankeun. Pokoknya mah pas cenah kalinya poe Ahad tanggal 14 Rayagung kumaha satuju? Nyari abdi mah satuju wae ti payun getos nampi katerangan ti Jang Mirja mangga we ngiringan alus mah. Syukur ari satuju yeuh tarima atuh. Keur nambahan waragadna prak jalankeun ku mamang tapi mana si nyaina? Basura luak lieu hayang patepung jeung Nyi Sari. Ari leungeunna geus nyekel bungkusan eusina duit. Tadi mah dipengker nuju marab hayam. Nah, teu sina ka dieu atuh susulan sina nyaksian atuh. Bisar mah hideung kapawon ngagerwan Nyi Sari nu keur ulin jeung bat adina. Di tukangeun dapur ari Nyi Sari kapaksa ngagugu bari jeung hatena ratu. Sabab geus jahon nu datang teh kulawarga Mirja. Ayeuna murang kalina Abah, ceuk Bisar mah. Heuh, syukur geulis. Paek calik sing tenang ya Abah rek masrahkeun waragad nikahkeun. Nyaeta waragad nikahkeun teh ka tuang putra. Ka tuang Rama maksudnya. Atuh saja bati kitu masrahkeun oleh-oleh ti Mirja ka hideep. Taobat dingkul tah. Basura nunyuk kana dingkul anu ngajajar deukeut lawang. Tapi Nyi Sari teu nemalan ngadenge kitu teh kalah tambah sedih. Bet asa jadi barang dagangan atuh ukur ngeluk bari carinakdak hatena inget ka Karmin. Nampi bah hatur nuhun. Mang Ading ngawakilan anakna mang nuhunkeun ka Basura. Atuh bro Basura mikeun duit ka Mang Ading terus ditampanan bari nganuhunkeun sakali deui. Geus kitu eta duit dipasrahkeun ka Bisar mah ari babawaan anu opat dingkul dikajerokeun. Satuluyna Basura jeung Mang Ading badami ngeunaan cara-carana hajat. Dimusyawarahkeun sacara apik ngarasa rerea satuju.
Hari putusanana akad nikah rek di imah Mang Ading sarta panghulu rek dionang panitia hajat masrahkeun ka urang Campaka bah sura tarima beres. Sanggeus parat babadamian semah teh disuguhan dahar. Ngalikung di tengah imah Mirja jeung Nyi Sari sinadiuk ngareneng ngan hanya ka teu nyari sabab Nyi Sarina teu hegar. Kalah alum siga nu bingung jeung sedih da memang kapaksa daek ngariung oge. Poe eta keneh basura sapara kanca amitan bring baralik dijajabkeun ku Mang Ading. Nepi ka lawang pakarangan, ari Nyi Sari lumpat ka dapur gabrug ngarontok ka Ma Ijem seruk ceurik. Kunaon nu geulis teh? Nah make ceurik. Nini tulungan abdi mah teu suka kawin ka Mirja teh. Ih, ulah kitu anak king. Ulah ngaleuwihan ka hayang kolot barina oge. Mana komo da ayeuna mah geus dijadikeun. Mun teu nurut teh bakal cilaka. Sing asak jeueuhan sing inget kana bibirang kolot. Urang teh salaku anak kudu ngabelaan ka indung jeung bapa. Ku jalan nurut kana kahayangna, omat ulah kitu anak ing sing nurut. Ma Ijem mapatahan kalayan lemah lembut, memang ari hate Ma Ijem ge sapikiran jeung Nyi Sari, tapi teu tega mun rencana Mang Ading nepi ka gagal. Nah geuning nini bet maksa kan teu suka. Ari ini mah teu maksa. Tapi nya ka hidep teh jeung indung bapa hidep. Nini teu hayang tempo nempo kula warga urang kawiwirangan. Tah kulantaran kitu wayahna sing sadar jeung sing tumarima. Ma Ijem keukeuh ngalelemu hate incuna sangkandai kawin ka Mirja. Tapi hate Sari teu narima atuh koreja cengkat terus muru ka kamarna. Geblug mebeutkeun maneh kana kasur sabab unggal boga kasedih jeung kapusing. Ukur ngadu kana kasur ukur nyarita jeung bantal ngabudalkeun kasedih ku jalan ceurik ngumbar Cimata. Tina wahingku banget kasedih tungtungna Cimata saat korejat Nyi Sari hudang ngajentul bari melong kaluar teu ngiceup-ngiceup. Panon mencerong kana tangka jeruk nuluak leok katebak angin dauna pating garupai. Lila-lila para mitra dang daunan anu gugupai betrobah jirim jiga karmin. Sora daun pating korosak harita teh para mitra bat halimpu. Sada sora karmin anu ngajak ngobrol ka manehna. Nyeh Nyi Sari seuri sorangan tapi seuri anu teu nyari da paroman mah tetep alum bangun nguyung. Sari, minggu payun urang ka kaum. Ngarah laksana hirup babarengan jeung Sari. Nyeh hareupeun Sari siga anu seuri. Beuki disidik-sidik bet acajang karmin malah sora nu bieu ge sora karmin. Nyi Sari nungkup beungeutna tapi kalangkang karmin kalah kabeuki atra. Bluk Nyi Sari nyuuh sora karmin kalah kabeuki nong toreng. Sidik pisan netelakeun yen minggu hareup rek akad nikah. Kang Karmin, naknya urang teh bakal laksana ngahiji. Naknya bakal laksana ka bale nyungcung. Kan? Nuhun Kang. Ceuk Nyi Sari ngagerendeng lalaunan. Bener geulis hidep teh bakal laksana ka bale nyungcung malah minggu hareup. Ceuk hiji sora tukangeunana si horeng bisar mah nu karek jol. Na anak gebeg Nyi Sari ngarenyag sajongjongan mah teu ngomong. Malah unur-unuran siga nu sieun teu wani cengkat deukeut ka indungna. Pugu bisar mah heraneun pok nyarita deui. Nya kunaon atuh jiga nu sieun? Apaan ieu teh emak? Mak naon? Nyi Sari kekeureuceuman siga nu serap. Masya Allah, hidup teh eling atawa henteu Nyai? Istighfar atuh ulah kabawa ku sakaba-kaba barina oge. Bisar mah hariwangeun bisi anakna ka usap setan. Istighfar da guring mah teu naon-naon emak. Nyai hayu kaluar heula sakedeung urang ngaguar oleh-oleh ti Jang Mirja. Itu gerapi bajeun meuni aralus samping meuni parantes. Ya buru-buru gera milih. Rek mana? Nu mana rek dirapalan teh make nu mana? Leng sirah Nyi Sari karasa lieur. Bareh kacipta manehna dina dangdanan direnceng-renceng pada ngariung pada ngabeyeng. Pada ngamemenan jadi ratu sapoe. Dina ingetan Nyi Sari di luar loba jelema keur digarawe para tamu ngajajar bari dalahar. Sora gamelan harimpu mirig tamu anu taruang suka bunga. Nyeh Nyi Sari seuri sorangan sabab dina ciptaan mah manehna teh dikawinkeun jeung Karmin. Nyai kunaon surah seuri sorangan? Bisar mah ngusapunuk karasa pating sariak jeung jajantung meuni ratu. Hehe ide nyaan ayeuna mah laksana jadi ratu sapoe teh. Mana babaturan abdi mah geus datang kabeh? Ceuk Nyi Sari bari cengkat lalaunan. Tuluy turun tina ranjang ngadeuketan lomari kaca anu aya di pojok kamar. Jeung ngajanteng bari ngeunteung dangdak dengdek lungak-linggak bari sura-seuri. Berai bajuna dibuka lung dibalangkeun kana kasur bari nyarita. Lah, urang patut eta mah matak nyerakeun.
mending ganti kuno anyarnya menang meuli Kang Karmin. Kituna teh bari tuluy muka lomari. Gap kana baju nu dipikaresep ku manehna rap dipake tuluy dipapantos bari ngeunteung siga nu teu hideng. Nempok itu bisar makasima sajongjongan mah teu ngomong, kalah kanyekelan pipi bari olohok, jajantung ratug hate pating sareblak, melang bisi anakna siwah atawa kasurupan. Ma alus bajunya manya. Namu angerakeun ma. Nyi Sari nanya bari gulak-gilak, bajuna diusap bari marah mai. Atuh bisar mah teh beuki reuwas tungtungna kaluar ti kamar bari ngageroan salakina. Kang Ading. Kang Ading. Kang Ading. Ih si Nyai. Ieu si Nyai yeuh. Pangeus si imah gugup pating beretak muru ka kamar. Mang Ading nu keur melenyun udu ditepas luncat siga nu naik jiga aya nu notogkeun. Roko ngaceleng ari mah ijem nu keur ngagoreng lauk lumpat ka kamar bari mamawa susuk. Sedengkeun adi-adi Nyi Sari ronghok bari olohok teu ngartieun kana eta kajadian para mitra sadaya. Aya naon ieu teh reuwas teuing pan si Nyai mah teu naon-naon. Cing atuh ulah sok ngaributkeun sagala-gala teh. Ieu mah aya-aya wae. Mang Ading gegelendeng sabab ku Mang Ading geus katempo Nyi Sari mah teu kunanaon. Ih, ulah bakal nyalahkeun ka kuring yeuh pan tepek ilikan lampahanana. Nah pantes atawa henteu? Nak urang jiga-jiga nu siwah yeuh. Hah? Siwah? Siwah kumaha gagabah teuing nyarita teh? Nya na gagabah teuing nasaha nu siwah? Paling emah nu siwah mah teu pupugu buat gogorobokan ka batur. Ceuk Nyi Sari miheulaan nempas. Pugu bisar mah bingung manehna ngusap beungeut sababaraha kali. Nah da kami mah teh siwah eling da can hees ieu teh. Ceuk bisar mah jadi bingung, hatena beuki melang ka Nyi Sari. Meungeus dawuhna naon barina oge sok ngareurewas wae. Teu kaop aya nu senang sok ngaganggu we, kami keur nikmat udud kalah digebah. Ayeuna roko kami ka mana ye? Mang Ading rarat-reret nyangan roko nu tadi diudud, padahal tadi ge ngaceleng kaburuan. Eueuh itu gorengan tutung sia. Keur lauk sakitu-kituna teh lapur tutung mah. Ma ijem indit de kapawon atuh cul weh bisar mah pada ninggalkeun. Ngahuleng sorangan siga nu teu hideng. Heuh, deui meuni rame nya inu akabinan mah. Di imah loba nu balawiri cekcok ngaromongkeun. Nu masak lobaan semah arudud barudak meuni ronghok. Kaditu ari ni cah, ulah ngarog-rog kangon barina oge pamali. Cek Nyi Sari bari tuluy nutupkeun pantok kamar. Teu mali rek ka bisar mah nu ngajanteng teu daek ngomong. Lila-lila bisar mah ngaleos nyampeurkeun ka salakina. Nu geus diuk deui dina kursi, rokona geus ganti kuno anyar da boga sabungkus pamere ti Mirja. Kang Ading, cing adulah kawas budak lalampahan teh ieu. Kami mah kareurewasan tapi na teu mali rek teuing. Itu budak titenan. Aku naon atuh jung tempo ulah ngeunah-ngeunah kitu. Oh, aya kunaon atuh? Mang Ading jengkel. Tempo ka ditu. Tong gampang nyalahkeun batur barina oge. Bisar mah ngambek atuh Mang Ading panasaran. Tuluy lempang lalaunan ngadeuketan kamar Nyi Sari. Karek geus rog berai panto muka lol Nyi Sari bijil. Beungeutna bernok wedak lipstik meunikanel sarta haslin diru kareka pok nyarita. Nini, onangan geus datang kada sadiakeun susuguna nya ulah ngerakeun. Ceuk Nyi Sari. Bus deui ka kamar kolotrak ditulakan. Atuh meningah ulang Mang Ading teh sajongjongan macolohok bengong teu bisa ngomong sanggeus rada lila kakara sadar. Masya Allah. Nakunaon si Sari teh nya nyaan siwa. Ceuk Mang Ading tuluy ngusap beungeutna ketayep ngadeuketan panto, trok-trok panto diketrokan bari nyalukan anakna. Nyai, buka Nyai, ieu Bapak. Montong ka jero kami keur dangdan. Is, ulah kitu anak king ieu teh Bapak aya perlu buka pantona. Buka ku sorangan, butuh mah kami mah keur dangdan. Masya Allah. Kunaon si Sari teh nya? Mang Ading ngusap dada bari ngarahuh ras inget kana babadamian tadi. Yen anak narek dikawinkeun ukur saminggu deui, atuh jadi bingung Mang Ading teh koloyong katepas gek diuk cara tadi leng mikiran nu jadi anak. Kumaha budak teh Kang Ading, kapikir atawa henteu? Nya kunaon atuh budak teh nya? Kumaha mimitina apangna kitu teh palang siangkeun aku parabun ieu teh. Parabun ti mana ulah sok goreng sangka pamali? Eta buktina jadi kitu. Kakolot meuni kasar ngomongna teh jeung teu ngagunggu deui. Pan biasana mah tara kitu budak teh. Minta tulung atuh ka Mang Lebe sugan bisa dijampe.
Oh jika atuh nitah budak sina ka dieu Mang Lebena. Mang Ading usapan tarang hatena tagiwur loba kapaur ari bisar mah nitenan anakna. Nitahan anakna nu deukeut kasari sinaneang Mang Lebe. Tuluy budak ini tekung silila geus datang deui ka parengan Mang Lebe ka bawah. Aya naon Mang Ading? Mang Lebe tumanya bangun heran. Aduh, pangubadankeun pun anak ieu sabab ngadak-ngadak jadi robah kieu ye mimitina teh. Kieu ye. Barabat Ading nyaritakeun ka aya Nyi Sari dia tetek taya nu kaliwat saeutik oge. Barang Mang Lebe ngadenge keterangan Mang Ading kitu, atuh Mang Lebe tuluy nyarita. Nah jadi kitu cing urang tempo. Mang Leboy ka jero rek nempo Nyi Sari. Teuing kumaha carana panto kamar bet ujug-ujug muka. Sarta Nyi Sari bijil gancang ku Mang Lebe dituyun di bawah katepas, gek Nyi Sari diuk teu jauh ti indungna. Geuning teu kuna naon, Mang? Mang Lebe heraneun lantaran harita Nyi Sari teh memang teu kuna naon. Nah, da tadi mah kitu kunaon atuh Nyai? Mang Ading mencerong ka anakna nu teu daek ngomong. Nyai sok cacarita ka Mang na kunaon tadi teh? Mang Lebe neuteup ka Sari nu diteuteub malik neuteup. Bibir ngageter nu akhirna pok nyarita. Nah, da abdi mah teu naon-naon pa Lebe. Harita-harita di mana? Aya we di kamar da teu ka mana-mana. Sarerea ngahulang. Nu tadi rek ngubara Nyi Sari teh jadi ngabuntut bangkong. Tungtungna Mang Lebe jeung pribumi ngobrol teu puguh, Nyi Sari ngaleos rek mandi. Harita sakalian bebeja ka Mang Lebe yen Mang Ading rek boga hajat. Ngawin ke Nyi Sari ka Mirja urang bunut. Mang Lebe milu bunga sanggeus lila di dinya tuluy amitan. Gancangna carita kana mangsana akad nikah geus deukeut pisan, di imah Mang Ading geus loba jalma. Nu babantu meuni loba nu nutu jeung nu narokan suluh dokdak. Harita isuk-isuk keneh. Isuk keneh kira-kira pukul 8 Mang Ading jeung kanca-kancana geus siap-siap. Lantaran nurutkeun rencana mah poe eta teh Basura jeung kancana bakal datang. Ngiringkeun panganten lalaki dibarengan ku nu mawa barang nu ilahar disebut seserahan. Ari Nyi Sari geus didangdanan sabab engke kudu mapag calon panganten lalaki. Nganya kitu paroma Nyi Sari teu hegar. Malah mati kamari keneh alum wae. Sajabati kitu ampir unggal peuting sok ngajubleg teu beunang ditanya. Kolot geus hariwang sok sieun dina waktuna akad nikah ngajubleg satuluyna matak bibirang. Jam sabaraha atuh ieu teh nya? Mang Ading nanya kanu diuk gigireunana. Harita teh para mitra nu ditanya nemalan magarkeun teh jam 8 leuwih cenah. Aduh geus beurang ieu tapi nah Basura can datang hamoal tulus kitu. Mang Ading hariwangeun para mitra jung nangtung. Bus ka kamar anakna nempo Sari bisi candangdan. Tapi tete lagi saged sarta dikawal ku bisar mah jeung ku tukang hias. Kade ulah ka mana-mana sakedeung deui semah rek datang. Nya ini ka mana tuh da moal jauh-jauh barina oge? Temal bisar mah. Bari ngusapan pipi anakna bisi aya kakebul meureun. Mang Ading ngaleos deui kaluar hatena teu pati tentrem. Sabab bisi Basura teu datang mangkaning sakedeung deui bakal loba semah nu rek milu mapag panganten lalaki. Tapi Mang hariwang ka hariwang na Mang Ading teu kajadian. Lantaran tekung silila ti harita nu diutus nalingakeun semah geus datang. Laporan ka Mang Ading yen rombongan Basura geus anyaug ka sisi lembur. Alhamdulillah geuningan datang. Tukang narima semah, siap-siap ya tukang cai ulah cileureun. Tukang susuguh ulah ngalamun awas. Semah tereh anyaug kudu disayagikeun. Mang Ading paciweuh sorangan maklum ka harita ngawinkeun anakna nu cikal. Tekung silila leut rombongan Basura kaburuan. Mirja leumpang ti heula digondeng ku Basura jeung kolot-kolot sejen. Dituturkeun ku mojang-mojang nu narangeui baki gareulis jeung garinding da puguh meunang ngahajang ngahias. Tukangeun para mojang aleutan lalaki marawa barang-barang meuni sagala aya. Koresibu pet ranjang kero lomari jeung sajabana. Malah parabot dapur mangan hawu wungkul teu kabawa teh para mitra deh. Kudu mawa hawu. Panitia nu ditugaskeun mapag semah meuni cucih ngatur-ngatur semah. Semah-semah dipernahkeun babawaan digunukeun di nu lega. Ari kadaharan katut barang leutik nu berharga langsung dibawa ka tengah imah. Semah ngalingkung ibu-ibu jijarero lalaki di balandongan. Langsung disuguhan geus kitu kataksir bakal carapeun da puguh jauh.
Bagea wilujeng sumping Abah hatur nuhun kasumpinganana ceuk Mang Ading bari sasalaman paroman marahmai. Hampura aing Abah teh rada telat je. Hari sabab bahasa rek ini teh doma itu tungtunaneun kalah leupas atuh dikepung heula tadi teh. Nah, atuh ngarepot teuing Abah meuni nyanak doma sagala. His, kurang pantas teh nungtun doma mah teu lumayan. Tama-tama lengoh ai kumaha ari panghulu ira cenah sumbingna. Enjing panghulu mah sabab jangjina ge enjing. Mang Ading jeung Basura uplek ngobrol silih bageakeun. Sedengkeun nu dipercaya jadi panitia masih keneh ngatur-ngatur sema. Dipernahkeun nurutkeun kaayaan tempat ari sabab kudu mernah diukna. Rek diayakeun heula upacara seserahan sarta bakal aya panerimaan ti pihak Mang Ading. Akhirna tepi kana mangsana pangatur acara ngamimitian biantara. Menta perhatian ti sarerea yen upacara rek dimimitian jep sarerea jempe dariuk bari mencerong kanu nyarita. Satu tasna pembukaan hiji sesepuh wawakil Basura maju. Rek ngikrarkeun atawa rek ijab ngeunaan niatna. Pangna datang kadinya dina nyaritana panjang lebar basana mernah puguh entep sireuhna. Dicampuran ku basa-basa nu ngaharib-harib kana cawokah jeung banyol. Sanggeus panjang lebar medar maksud jeung tujuan dina akhirna panitia kieu. Sanes panitia para mitra nu nyarita teh sepuh teh kieu. Para sepuh miwah para hadirin sadaya. Cinekna sim kuring kawakilan ku Basura sejama serahkeun pun anak nu ngaran Mirja. Bari mawa koneng sasolor pelakeun di Balungbang. Muga-muga sing jadi pamuka lawang kana datangna kabagjaan dunya akhirat. Ta sakitu nu kapihatur bobot sapanon carang sapakan hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih keneh nuju ngabandungan acara hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda di channel ieu, channel Sunda Pituin anu ku Mang didamel khusus kanggo pamirsa sadana sareng ala-ala sadana anu mika cinta mika resep kana hiburan kasundaannya mangrupakeun dongeng Sunda. Hatur nuhun kanggo perhatosanana, hatur nuhun. Bewara oge kanggo pamirsa sadana boh bilih anu hoyong silaturahmi ka channelna Mang Jaya mangga parantos disayogikeun ku Mang di link deskripsi kantun diklik wae engke bakal dicandak ka channel YouTube-na Mang Jaya official. Engke di ditu tiasa silaturahmi sareng Mang Jaya sareng dongeng-dongeng anu sanesna di anu seueur jenisna. Sakitu penginten pamirsa mangga ulang lajengkeun dongeng anu digarap ku Mang di channel ieu dina judul Randa Bengsrat di juru dongengan ku Mang Jaya ieu dongeng karanganana Ki Leuksa. Sok kagedah parayun geura maranco deui dina HP-na sewang-sewangan. Prung Hadirin ngajawab salam meuni saheng tuluy eta sepuh calik. Satuluy ditema kudu narima ti pihak Mang Ading. Ieu ge sarua dina biantarana teu panjang lebar ti mimitina. Apa diantara panjang lebar ti mimiti ngabagiakeun kanu daratang. Ditema kumenta dihampura tina sagala kakurangan tina panerimaan. Nu akhirna medar eusi upacara nyatana narima kana naon-naon nu dipasrahkeun ku sesepuh ti pihak Mirja. Dina akhirna eta sepuh nandaskeun kieu. Hatur uning sarta mugi saksi ku sadayana sim kuring nampi pisan kana naon rupi nu dipasrahkeun ku sepuh Cep Mirja. Bae moal disasa sabab kalersan pisan. Si bunutnya na koneng sasolor atuh di dieu nyampak sawah sakotak balas sisina. Hayu urang lawungkeun muga-muga jadi cukang lantaran datangna kabagjaan. Amin amin cenah tema anu haladir. Bari pating serengeh malah mah aya nu keprok sagala. Panuju kana kekecapan eta sepuh atuh geus kitu mah diteruskeun ku acara doa. Sarta pamungkasna susuguh merul ke tamu. Berak taruang leueut bari sukaseuri baru gagonyakan. Semah ti bunut dibagiakeun ku urang Campaka silih kenalkeun silih tanya ngaran para wargi sadaya. Atuh puguh we malah mah aya nu panca kaki ngadeuketan duduluran maklum para wargi sadaya. Memang dina kaayaan kitu mah seueur sempal guyon teh bari memang ngobrol galumbira pisan kulantaran dua kampung harita teh para sesepuhna tumplek di dinya. Kocapkeun para mitra nyisari harita teh beuki parna. Hatena geus teu beunang dipapalerkeun sabab embungna teh teu beunang disisilihan. Keukeuh embung dikawinkeun ka Mirja ngan orokaya diteken terus ku indung bapana sangka nurut sakumaha kahayangna. Akibatna nyisari gering batin katemong dina rengkak paripolahna nu kaku.
Paroman alum nanya najandang dan satakar keboke teu bijil sari. Teu medal cahaya kalah cakueum lir poe cedeum pinuh kupi hujaneun. Nyai itu Jang Mirja sarangan tuang ulah kitu pamali, Cek Bisar mah ngaharewos. Bari jeung rada nyereng da keheul kanu jadi anak. Nu teu daek berag Nyi Sari teu nemalan tetep baeud. Sarta Paroman Haseum tapi najan kitu ge teu burung nurut ka kolot diukna pindah rek maturan ka Mirja. Nu geus nyang hareupan kadaharan anu sagala aya. Mirja can wani ngahuap dahayang bareng jeung pamajikanana. Pi pamajikaneunana. Nya itu urang tuang sareng akang, ceuk Mirja sonagar pisan. Manehna kacida bungahna meunang ke Nyi Sari. Ari Nyi Sari teu ngomong kop kana piring alas kerebuk nyiuk sangu keur Mirja. Sapiring metung menimun cugug sor ka hareupeun Mirja atuh puguh we Mirja coloho. Seunggah nampo sangu segede-gede mah tapi teu loba omong eta alas ditarima bari pokna teh. Nu nyayu urang tuang sareng mangga we sing wareg tema Nyi Sari. Manehna nyokot goreng kurupuk udang sapiring metung ari sangu ukur di saeutik. Atuh nu narempokeun meuni gogodeg heran ku kalakuan Nyi Sari. Nempok itu hate Mirja nyeredet ambek pacampur jeung sedih. Tapi nyabar-nyabar maneh terus dahar bari jeung teu karasa nikmatna. Kalah samar polah jeung samarampa, red kana gepuk memeh am geus seueuh manten. Red kana sate hate kalah nyeredet. Red kana lauk cai anu ngajepat segede bitis kalah inggis sieun kacugak para wargi sadaya. Ku cucukna antukna Mirja harita teh siga nu teu hideng dahar am sangu teu make deungeuna puguh we ti koro karasa seueul. Kabuhulan regot nginum deui heula. Tas nginum ngareret kana dadar enog anu ayana dina piring deukeut cai keur kokocok. Ngasaan dadar enog keurentes hate Mirja tuluy leungeun ngaragamang rek nyokot enog. Tapi Nyi Sari salah sangka atuh pok nyarita rada bedas. Teu ngayangan teuing tuang teh Kang, sanes sing kenging. Sabab disangka ku Nyi Sari mah rek ngumah leungeun. Malah cai keur kokocok jeung elapna dieserkeun ka Mirja. Tungtungna Mirja bingung leungeun rek nyokot enog teh jadi mengkol kana kokocok. Nu satuluyna nyokot elap bari ti korona elok-elokan. Tos cekap lah. Pokna bari jeung gregeteun hatena mah. Nyi Sari teu loba omong manehna ngumah leungeun terus dielap sarta pok nyarita kanu digarawe. Bi, beresan bi. Mangga Nyai. Pagawe ngadeuketan tuluy mereskeun urut dalahar. Nyi Sari pindah diukna ka deukeut lawang kamar. Ari Mirja hatena ngakeuheul. Mun teu loba jelema mah hayang ngageleneng ka Nyi Sari tapi teu wasa. Nah, tuang teh teu pirating Ujang. Bisar mah heraneun sabab asa karek bieu nu dahar bet geus lekasan deui. Cekapu tos wareg lah. Wayana Ujang di dieu mah teu aya nu aneh lah. Ukur sakitu buktosna pami aya kapalai masa sauran we atunya urang milarian. Tos cekapu ieu ge sagala aya lah. Teu kedah milari nu teu aya sawios lah ulang ngarepotkeun. Temal Mirja ku siwal ngabijilkeun rokok pelenyun udud teu loba carita. Geus teu kudu dicatur deui kumaha ramena di imah Mang Ading dina mangsa hajat ngawinkeun. Ayeuna orang cokot gancangna muru waktu anu tangtu nyaritakeun akad nikah. Niti wanci nu mustari ning cak mangsa nu sampurna cunuk kana waktu datang kana mangsana Mirja jeung Sari rek dirapalan direnengkeun payuneun panaib disaksian ku para sepuh. Harita kira-kira pukul 10 akad nikah geus ampir prum. Panganten awewe jeung lalaki geus dipayunan ku panaib. Wali geus sadia saksi geus aya nu nyaksian sejen ngalingkung atuh geus teu aya nu didagoan deui pok panaib ngamimitian cumarios. Walina tos aya ieu teh. Aya abdi ramana Nyi Sari, temal Mang Adi. Nuhun atuh dupi saksina tos sayogi. Parantos abdi salaku lebih janten saksi kitu di basura. Sareng kula wargi janten saksi, temal palebeh. Nuhun atuh. Wali sareng saksi tos aya kitu deui panganten istri, panganten pamaget tos aya. Janten kantun akad nikah wungkul supados dina akad nikah teu kagok. Sim kuring hoyong terang heula mangrupi naos kawinan naon ieu teh. Panaib neuteup ka Mirja. Mirja kalah luak liuk siga nama poho teu dibejaan heula ku bapana. Pok basura nyarita saingetna. Mas kawina mah muning jalu hiji. Kondan ada nabi dianyuk. Kon dianyuk sun. Karena nu ngariung seuri Nyi Sari rada jebi. Aduh aya we teu basura ye. Ker dianyuk ge tiasa ngan eta teh ngarupikeun hutang ada napi hutang dia kedah dibayar. Mun teu dibayar dosa jantung mitos aya enggal bayarnya. Saur panaib tetep ayem. Satuluyna panaib mere heula piwuruk ka Mirja jeung ka Nyi Sari.
Minangka latihan heula sangkan dina perak-perakan usanyana teu aya nu salah. Sanggeus 2 kali diajar ijab kabul bener, prung di mimitian anu resmina alhamdulillah lancar teu aya itu sareng ieuna. Di harita Mirja resmi dipihukumku, habunan. Mirja resmi mihukum Nyi Sari. Sah jadi salaki jeung pamajikan boga hak laki rabi sabab geus kakurung ku tikah nu sah nurutkeun aturan agama Islam. Sabada akad nikah Nyi Sari cigatas hudang gering. Lempang sasampoyongan Cipanon teu daek tuhur. Numunyungan kapaksa dibeyeng di bahada palaur bisi labuh. Bisi bisar mah jeung Mang Ading kabawakeun carinakdak sabab sakilat ge ngarti kumaha perasaan nu jadi anak. Kitu deui Mirja manehna betah gehgeran. Nempo nu ngumar Cipanon teh pipilueun ngan teu mata kaharti. Na eta teh Cipanon bunga kitu atawa Cipanon sedih nu nyaho iwati Mirja sorangan. Tapi ai umumna mah kagagas bungah pacampur jeung sedih ongko. Ngan khusus keur Nyi Sari manehna nyaan sedih sarta dina hatena geus janji moal rek sumujud ka Mirja damongan kawina dipaksa ku kolot, kitu rugina maksa anu teu suka teh para mitra. Para mitra kaum dangu, urang gancangkeun carita. Nu hajat geus lekasan di imah Mang Ading geus diisieun. Balik deui cara sasari ngan ayeuna mah kulawarga katamahan ku Mirja. Sabab geus jadi salaki Nyi Sari. Tapi kaayaan di imah Mang Ading beda pisan jeung nu disangka ku batur. Nu ceuk batur mah senang jeung pikabungaheun teh sanyana mah. Sarerea jadi bingung ari jadi sabab cayalian iwati Nyi Sari teu hade ka salaki. Poe kahiji Mirja can wani bebeja ka kolot, kahiji era keneh. Kadua aya keneh kasabaran, poe kadua kajengkel mimiti datang lantaran kalakuan Nyi Sari taya robah. Akhirna poe katilu Mirja teh maksakeun nyarita ka Nyi Sari. Harita teh diburuan dariuk dina bangku leutik kana pentang kalbuah. Sari, akang mah heran atuh. Nah aya gula beteu amisnya, citu mimitina maksudna marek malapah gedang. Sangkan teu togmo teuing tapi katarima ku Nyi Sari taya hartina kalah pok ngajawab. Kuring ge heran gula naon atuh teu amis? Ih nyai mah eta masilib guareun keneh eusina. Mangrupa hiji siloka keur mukakeun kaayaan urang ayeuna. Sabab nu disawang ku akang mah urang teh keur meujeuhna amis ame manisna. Senang-senang suka bunga kitu jeung gembira, tapi kanyataanna akang teh sedih jeung nalangsa sabab nu diimpi-impi teh teu ngabukti. Nu dicita-cita teu nyata, nu disawang teu kajadian. Da ieu nu dimaksud ku akang teh Sari. Wajar we sabab impian riwan, cita-cita lalamunan, sawangan ngangkang pantes moal jadi kanyataan. Masya Allah. Nah kurang kumaha perjuangan akang dina ngahonta cita-cita. Nanti karasa ku nyai gitu. Akang teh pangpingpang usaha teh pikeun ngabuktikeun impian ngahonta cita-cita ngajadikeun sawangan jeung kahayang. Lainna sakabehna geus kacumponan tapi karek cangkangna bungku da eusina macan karasa. Ceuk batur amis jeung kareueut teh nyatana mah pait meuni molelel. Buah naon nu dialana ku akang? Na buah kebagjaan nu dicita-citakeun ti baheula mula we. Ta buah tah keneh meureun kesed jeung pait mah. Teh mah Nyi Sari siga nu ngarti kana siloka ti Mirja. Nyawi terang buahna atah keneh mah enggal we geura peuyeum atuh ngarah tere asak. Mitos asak urang purak sasarengan. Tada teuing we nikmatna, tada teuing bungana hate. Mejem buah kabagjaan mah teu cukup ku saminggu, tapi butuh waktu nu panjang jeung lila sing sabar we Kang. Nah kurang keneh kasabaran akang kitu nyai. Cing emotkeun geus sabaraha poe jeung ayeuna teh. Geus 3 poe. Tah geuning apa? Nista maja utama nungguan naon deui atuh? Nya nungguan asak. Atuh geura asakeun urang purak. Da teu bisa dipaksa. Mirja ngahulang. Manehna beuki taak para mitra, jalan kitu teu guna, jalan kieu teu bisa. Tungtungna ngahulang mikiran pi omongeun. Ras inget kana pentingna, hapunten. Ras inget kana peutingan kahiji. Manehna ngarengkol dina kursi sari nyempod sorangan di pojok kamar. Ranyang kosong taya nu nyarean. Breh deui kagamarkeun peuting kadua Nyi Sari dihanap ari Mirja dina ranjang. Terus kacipta peuting katilu Nyi Sari dina ranjang manehna dihanap. Barang rek hanyat Nyi Sari ngorejat hudang terus turun nyumput ka kolong ranjang. Kumaha yeuh? Piraku ari kudu dipaksa onaman mah. Aing teh era ai kudu maksa mah da meureun si Sari teh. Bakal jajarita, nah aya we bedang-bedang teuing nya. Ceuk Mirja bari kekerot nyarita kitu dina hate, bari tipe perket nahan ka keuheul. Nyai, peuting ke mah urang dina kasur aku lem teh. Mirja nyarita bari nahan ka keuheul nu nyelak dina hate.
Langawe da mga inu ngahalangan apa eta kasur teh kenging ngagaleuh Kang Mirja. Jan pantes pisan poe dikulemahan ku Kang Mirja ngan Nyisari teu kebat nyaritana. Teraskeun atuh ka sauran teh Nyai. Ulah dipegat-pegat kitu. Ah, moal kasur urang bisa wae kitu. Cek Mirja ari sari unge beg hate Mirja asa aya nu ngomong. Seueur jeung nyeri karasana. Lamun teu inget kana kalalakian mah hayang nonyok ka Sari tina awahing ku jengkel-jengkelna. Rek iraha tuh Sari. Naon iraha teh bet maksa pisan nya. Sari kalah kabeuki wani. Nyaritana kasar sakapeung gumantung kana perasaan nu ngagulung dina hatena. Waktosna see para mitra duh. Dicekapkeun heula dugi ka dieu pamirsa sadayana alo-alo mang sadayana dongeng Sunda nu judulna Randa Bengsrat. Insyaallah urang pajeng di enjing manawi urang sadayana masih keneh kumelendang di alam dunia, masih keneh di pasian kapercantenan amanah yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Timbang selaku admin bisa jadi hapunten segala kakirangan dina ngupload dongeng-dongeng anu ditayangkeun di ieu channel Sunda Pituin. Mudah-mudahan harapan mang ieu tiasa nya dongeng tiasa jantan panghibur kalbu, pangbubrah kana manah pamirsa sadana, tiasa tujuan utamina ngalestarikeun kebudayaan Sunda manglupakeun dongeng Sunda. Sakitulan ti kapiatur ti mang undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadah.